sungkan miang paturai kudu paanggang kota Sumedang muntangan kadenah malang. Mun bahasa Indonesia make u urang mah o siga cek bahasana selusin itu 12 cek urang Sunda mah salosin sakodi tak ada geuning cingjang cenah nganyuk samping sakodi mah lah sakodi teh jumlahna aya 20 eta sakodi tuh kade salikur 20 hiji kade bisi salah kulantaran salikur 20 hiji der 2 likur teh 2 kali 20 hiji 42 lepat salikur mah 20 hiji 2 likur mah 22 3 likur 23 4 likur 24 nah atuh ari 25 lain 5 likur salawe disebutna tah ai saraju teh 40 biasana dihitung pakai ngitung anak lauk karena bilangan bangsa lauk ya cik cenah sabaraha eta nu belah dieu karama belah dieu geus dihitung nah tadi teh aya 2 raju mah tah 2 raju teh 2 kali 40 80 ekor lauk sawidak teh 60 tuh sawidak dibagi 5 cenah titik-titik jadi 0 barudak zaman ayeuna leutik-leutik ngajar 0 tah eta pan kitu Aisyah iku naon ko les-lesan kana ceuli urang tuh tepuguh ya ting kunaon ya tah ari sagros eta jumlahna 144 sarua jeung 12 losin teh 12 losin teh sagros teh 144 salaksa kade ulah jauh ting salaksa teh 10.000 eta salaksa laksa keti kabingahan ai saketi 100.000 jadi laksa keti teh meureunnan lamun 10.000 kali 100.000 ku loba-lobana laksa keti tuh 1 juta mah 1 juta sarua eta ge tah ayaan kana ceuli kok tak kitu sanajan ngitung ciara naon ge teu kadenge mah tah jadi aya sakali deui hitungan dina basa Sunda aya nu aneh-aneh upamana sakodi salikur 2 likur salawe saraju sawidak salaksa saketi 1 juta kade basa Sunda teh si horeng jembar nya ayeuna ningali ngaran wangunan atawa parabot paranti meuntas we pamana cukang geuning di Bandung tadi dinya ge aya di daerah Gatot Subroto kabelah ditu jalan Cukang Jati cukang kawung ari cukang teh kai atau keun da barudak kolot kapungkur mah terangan budak ayeuna mah teu terangan kai atanapi awi saleunyer atawa sababaraha leunyer luhureun susukan atawa luhureun walukan leutik eta cukang jadi cukang teh jamatan leutik matak teh geuning aya cukang haur kacipta meureun cukangna ku awi haur cukang jati baheulana memang aya cukang tina jati tina kai jati lamun leuwih gede ti cukang ngaranna jamatan tah ieu mah geus arapa jamatan teh anu ngahubungkeun dua sisi walungan dijieun tina kai atawa besi malah aya jamatan anu geuningan jamatanna tadi jalan tol geus sakitu 1000 kilometer aya malah di Amerika mah aya jambatan San Francisco anu bisa mobil kadarinya teh lain heureuyan ai kurutug sasak jambatan leutik tina kai eta kurutug kade eta sabalikna rawayan mah sasak nu teu make tihang pangdeudeu jadi siga jambatan gantung teu make tihang kitu teh jadi ngagantung we eta rawayan sasak siga cukang ngan awina leuwih rea luhurna aya nu sok make dadampar awi meunang nganyam kerep siga kikis tanu akhir ye nu aneh eretan parahu atawa rakit paragi mentaskeun jelema geuning di Cikapunung geuning Cikapunung di Citarum baheula mah aya mentas jelema ti sisi ka dieu nepi ka sisi ditu teh make parahu atawa rakit eta teh disebutna eretan baheula mah aya eretan teh di Indramayu nepi ka ayeuna terkenal tempatna eretan asli Sunda teh basa Sunda kade
bisi urang poho, bisi urang keterang, bisi urang teu nyaho. Tuh si horeng aya KBG nya ulah lalawora. Ayeuna mun ningali ukuran keun imah keur pangabruh we atuh. Sarangeui teh sagagang pare. Tah geuningan sok aya sarangeui kembang impian teh sabenerna mah teh diibaratkeun kana sagagang kieu tah. Sarangeui teh pare rangeuyan. Cing dak menta contoh cenah pare teh sarangeui mah. Keur ka imah meula bisi nanyakeun melak teh pare naon? Mawa sarangeui mah kada contoh tah kitu. Sapocong setengah gegeus. Pikeun ukuran pare anu rangeuyan kira-kira rangeuyanna bisa kakeupeul. Tah eta teh sapocong setengah gegeus. Sapocong. Ai saeunan mah sarua jeung sapocong. Itu. Ieu cenah bili bade nyanak pare atuh contoh sakarung mah alah nah loba-loba teuing da keur contoh ieu saeunanna teh sapocong. Kitu. Sagedeng sagegeus beungkeutan pare tah. Aya nu disebut salajer. Opat sanga eta teh 20 gegeus. Tuh kade kudu arapa hitungan ieu. Ari 200 gegeus, 2 madea, 4 tanggungan, 10 lajar, 40 sanga disebutna sacaeng. Tuh. Sabawon 4 pocong, ari pocong teh to ditalian ka luhur. Anu matak sok aya geuning pocong teh anu disarokeun jeung jurig padahal mah tina beungkeutan pare teh kok. Kitu. Ade ulah salah. Lamun satanggungan, satanggung eta 50 gegeus. Aya di saunem ukuran beas nu ditakar ku batok setengah liter saunem teh. Jadi kalau setengah liter itu saunem urang ulah nyahongan 1 pon. Ulah kitu saunem ge aya. Samadea 10 gegeus 100 gegeus genep kati. Sakati kira-kira 817,5 gram. Ari sagantang 10 unem 5 kati 3.087,5 gram. Saleter desimeter kubik meureun. Aya samud kira-kira saleter leuwih saeutik eta samud. Aneh we nya. Tisaha halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Aduh Kang Bing. Mohon. Tadi teh hari cukang teh paranti meuntas. Semua. Upami cukang irung biasanya paranti meuntas nu ganjel ku irung misalnya. Akan teu emutan ku bapa rupina kula margi bentukna sapertos pameuntasan. Tah kitu. Dina hal ieu mah panginten. Kinten-kinten pami mapai cukang irung eta teh meuntas lamun teh mah aya sireum ngaliwat kana cukang irung. Tah kadinya kinten-kinten. Tuh. Coba teh sapertos heureuy namun teh aya kanyaho. Tuh. Tah halo. Halo Kang Bing. Yuk. Ari muning geuning sarakit tah. Tah ieu urang pilarian. Aya nu nyebatkeun sarakit teh sabari aya 4, aya nu 8, aya nu 2. Mohon. Gitu. Mohon dupi ari rebon naon rebon. Rebon teh udang alit, udang leutik. Anu mawi Cirebon teh jiga nama kapungkurna penghasil udang kecil. Sanes tina Caruban karena area Caruban sanes. Cek simpuring mah tina rebon udang leutik. Terus aya pari basak ge paiding, Paji. Mohon. Naon gitu. Samping tenun tetungtungan. Mohon. Tah, samping tenun tetungtungan. Kapal raja kaluhur. Entog diteleum di leuwih palupuh bebuk diri naon hartosna teh paiding Lamun teh lepat hartosna eta teh sok sinan sok dianggo ku para dalang. Si Asep nu sok beukieun eta mah. Malah sim kuring mah lamun ningali kadinya eta sabenerna kila-kila pikiraneun urang anu salaresna mah lamun ditingali kadinya mah kumaha kitu naon tadi teh Bapak cara contona? Samping tenun tetungtungan. Samping tinun tetungtungan. Salaresna mah urang nyarioskeun teu beak-beak salaresna. Gitu. Upami katinggal mah. Jadi suatu persoalan yang tidak habis-habisnya teras we jadi bahan pemikiran gitu. Mohon. Atur nuhun. Mangga sami-sami. Assalamualaikum. Salam. Ayeuna aya deui ngaran bangunan. Keun barudak ayeuna mah teu apal balandongan, nyahona teh ngan panggung. Balandongan teh adegan saheulaanan pikeun narima semah aslina mah eta. Jadi mun urang hajat sementara narima semah bisi kahujanan kayuhan nyieun we imah sementara. Bagian imah nu sementara teh balandongan. Nya, malah da di balandongan sok aya asup aya panggung segala teh kamonesan anu rek kenang penca, rek band organ ayeuna mah. Lamun saung rangon, saung anu aya di laut
paranti pamaya ngalalauk diserbutna bagang di Banten mah di dieu mah bagan. Mangkana aya bagan si api-api. Eta bagan si api-api teh eta saung-saung untuk newakan lauk di si api-api di ditu teh. Ari bale adegan wangunan. Bale Bandung tempat ngabandungan Parentah Raja. Tuh, bale nyungcung kaum. Bale eta ge nganyungcung ka luhur geuningan kaum matak singgera ka bale nyungcung singgera rumah tangga eta mah. Bale desa kantor pamong desa. Bale kota kantor wali kota. Bale watangan kantor pengadilan. Pedah sok aya meja geuningan di watangan, sisina di batas eta mah kana bale watangan. Bedeng imah leutik atawa imah di petak-petak pikeun pagawe leutik pamana we imah kontrakan. Oge bedeng aya nyebatkeun oge pabinihan karet kopi ente sareng sajabana. Ari adegan biasana tara dibilikan saluhureunana di sagigireunana paranti nyimpen bahan pi imaheun los. Ayeuna sok kituna kudu daragang los teh. Itu. Lamun wangunan leutik sisi jalan tempat ngajaga keamanan disebutna garduh. Tapi lamun tempat panai teh naon tuh bahasa Indonesia teh kok? Panai teh tukang membuat pisau, golok segala teh naon atuh tukang tempat teh gitu. Panai bahasa Sunda bahasa Indonesia mah teuing. Awas baheula aya panai sok nyeunan bedog, aya arit zaman baheula mah di Banten aya panai nu khusus nyeunan geulang, makana disebutna pandai geulang ayeuna. Tuh. Gosali adegan tempat digawe panai nu nyieun parabot tina besi eta teh gosali. Sanes ngangozet, ijet mah gosali, ieu mah gosali. Tuh. Lamun disebut imah tempat cicingna jelema. Ulah pahili, jalmi lingina di mana? Di gedogan, lain eta jang kuda. Upami kuda di bumi teu pantes. Tah, manya ya jelema ke di mana? Ieu lingih teh di istal. Istal mah kanang kuda. Sia teh. Halo? Assalamualaikum. Salam. Mohon. Lebarnya ayeuna mah barudak ayeuna teu tiasa nu model-model bahasa kitu. Sawios bukeun urang sakedik-kedikeun we. Mun cenah sok aneh cenah naon teh bahasa teh cenah kitu. Teu wios-wios aneh sote panginten da zamanna tos kalangkungan ku anjeunna. Gitu. Mudah-mudahan tiasa deui nya atunya orang Sunda, orang Jawa Barat. Nya atuh Ibu. Ngelulu gue ngewa. Asal-asal terang itu tuh kada apa gitu wios-wios. Ada sok nyeresna ngalulu gue. Mohon. Mangga Ibu, mangga. Salam. Karapyak. Ai kanang muning atau kanang sapi disebutna karapyak kok. Daya kola teh baheula sok disebut karapyak cenah mah. Cenah baheula meureun di dinyana kungsi aya. Salam. Sareng Dedi Kang Ibing. Sumohon. Di Rancakek. Mohon. Ieu bade aya teraskeun sakedik ieu. Mohon. Saya mana sarerea atau napi balerea? Sarerea sareng balarea. Mohon. Sanes soal sayana. Mohon. Artina panggil. Hartosna sarerea kabeh tapi terbatas upami balarea lebih luas. Oh gitu. Upami umumkeun ka balarea eta mah ka seluruh negara. Ai sarerea mah Atang Udin kieu ayo sarerea urang menghadap ka kolot. Tah gitu. Mohon. Ieu Kangnya punten ya. Mohon. Kalau di Rancakek aya radio komunitas. Mohon. Ka motona teh radio urang sarerea atau napi balerea saena gitu teh. Ai ceuk abdi mah upami ningali tina milik kita bersama sarerea. Mohon sarerea. Mohon ai milik sarerea mah milik bersama. Oh, gitu. Kumargi ari balarea mah umum. Mohon. Gitu. Mangga sami-sami. Tah. Jadi poho deui we. Ari kanang muning tadi karapyak ai kanang japati mah pagupon. Nya. Ai jelema mah kajen leutik tetep imah. Damanya alhamdulillah abi ya. Ku kamari sakali mentas teh ada mah pagupon. Ukuran sabaraha paguponnya? Aya we cenah 200 ke 10 mah atuh imane lain pagupon mah pila segala-gala teh. Sing sanu apa kena ikan nang hayam naon? Paranye koko ayam teh. Aduh guys kayak lagi. Ieu ya halo. Halo. Mohon. Pak bade narokeun abdinya. Mohon. Bentenna ieu teh kamari teh aya pun anak teh Mohon. dengan bahasa Sunda. Mohon. Nu disebat kandang kuda teh istal Mohon. tapi aya oge ibu guru teh nu nyebatkeun gedogan. Sami Bu. Ari istal mah kuda kanggo umum. Ari gedogan mah kuda petingan biasana. Petingan nah. Petingan teh kuda-kuda pilihan. Oh. Gitu. Mohon. Jadi
dan sami wae. Sami istal sareng gedogan ya sami gedogan kanang kuda istal ge kanang kuda. Tapi Malah langsung tepat gitu. Sadayana ge tepat tergantung penggunaan Bu. Malah kumpulan kadang kuda nu seueur mah disebutna banceuy. Oh banceuy. Nuhun. Oh tah terus ieu aya di Balandongan tadi teh abi. Mohon. Nah ieu Balandongan. Asa terang abi nuju alit gitu Mohon. ya. Pun bapak teh sok kadang upami aya nu hajatan gitu. Mohon. Abi teh ngaidentikeun Balandongan teh tenda gitu. Sanes. Ponco gitu, sanes. Adi tenda mah beh dieu rupina saatos aya deklit. Ai Balandongan kapungkur mah kadang-kadang luhurna ku bilik we Bu. Ku bilik nganggo janur dirarawisan ku bonera burung bodas tanah pinaon lah. Anu tiasa dihias gitu tanya. Tah eta upami anu namina janur dihias teh eta disebutna naon? Sanes umbul-umbulnya. Sanes umbul-umbul mah salerosna mah sami keneh eta umbul mah langkung caket kana banera umbul-umbul mah. Upami janur anu kangge nyambut. Mun eta mah papaes disebutna. Oh papaes. Mun upami papaesna na digentok kui papaes janten janten amis. Oh upami sareng pais kumaha? Tah eta mah surabi. Dacan ka dieu. Oh gitu. Sareng saya Bu. Sareng Ibu Ana. Ibu Ana nuhun Ibu ya. Hatur nuhun. Mangga sami-sami. Ya tuh orang alah aya hiji deui kagok euy. Halo. Assalamualaikum. Salam. Bade teu maros ieu Pak dina salah soyos televisinya. Mohon. Aya antawis Iber sareng Bewara. Mohon. Ari pengemut upami Bewara mah pengumumannya. Mohon. Upami Iber berita. Mohon leres. Mung sok di ieu dina salah soyos TV nya. Dia teh ngakang cenah aya Bewara cenah. Anu saya tepat nama da Ibernya Pak. Bewara teh pengumuman pengennya Pak. Mohon. Nah, Iber mah beja. Mohon. Iber pas ini gitu tah. Menuju dina televisi presenter gitu nyebatkeun teh cenah kayak aya Bewara anu. Mohon kadana aya Iber. koreksi panginten. Nuhun atuh. Sami-sami Bapak, sami-sami. Mangga. Apun. Siapun di mana? Kadi mana teh baturan urang? Mana sekolah sastra Sunda urang manusia? Mana yang ngadon kabur? Alah, si Apun. Tah, keundak ge aya di dieu di marage Apun, Pak. Eta teh Apun teh ceurik teh maksana mah. Apun Gusti. Eta teh tidinya mimicina. Halo, aya kalian nu nanya kagok nyakonya? Halo. Waalaikumsalam. Kang Gibing abdi teh melalui nami ieu Sunda anak saya Kanggo Putra anak si Putri. Mohon. Nah, kan tos ayeuna mah tos nami teh tos Franky nu kali itu. Mohon. Nah, mungkin ide dong gitu atuh nami Sunda. Tapi tong ujang tong Asep deui gitu kan tos Asep kaluna nya. Anu sanesna gitu Kang Gibing. Asur, Pak. Mohon. Kamu pamoga tuh pimina Rahadian ya suka saya. Pan Rahadian Raden. Sareng hartosna gitu nya. Mohon Rahadian Raden menak itu bangsawan Rahadian. Itu. Mohon. Ya anu aya di pami aya di nya Pak. Mun mangga urang pilarian ini contoh-contoh eta mah. Itu panginten bade teruna gitu naon. Taruna teh pan sae geuning akabri gaya taruna na ngan ulah TRUNA teruna tah eta mah. Duh Bapak ulah we. Abdi ge ningalina sedih. Ya si Faiz rek ngirim surabi eueuh nepi ka ayeuna. Tos eta teh nu mirasa-mirasa teh di buah batu teh naon teh anu sok nyeun naon atuh lauk emas naon teh makanan laut sipud teh ngirim teh sakali we baheula. Nya sing bahe sakabe teh mirasa teh. Ai Pak Jujum mah teu kudu diomongkeun sakadap nol. Pak Jujum 2 bungkus we yang nyobaan. Uing jeung si Koko nu saja mah tong denge tuman. Nya. Kok lagu naon kare kok? Nu mana? Aduh ieu Neneng Dinar MP3 naon cenah teh euy. Aduh, seueur geuning lagu teh nya. Alah angin peuting arum Bandung balak-bak cerik rahwana dalam kaum damas bubuka di langit Bandung. Tah eta di langit Bandung jigana geunaheun kok. Mang Koko tah. Biasa. Nya. Bila langit Bandung ngempur hurung bulan keur mayung meureun eta meureun lain cing tingali kok sok dur lah tong panjang teuing lagu mah bisi urangna poho kana naon-naon bulan tah ganggarateun teh hartosna can wareg kapotong eta teh ganggarateun kitu
eta biasana kana lagu ganggarateun kana dongeng ganggarateun cik atuh teraskeun dongeng teh ganggarateun pisan batur kersa ponekeun dar eureun eta ganggarateun kade bisa lepat cing nyeun kalimat tina ganggarateun Bumi Abdi alamatna di ganggarateun nomor 3 lain kainya sok mana wae eta itu ngarti teh sarwajeng dina guru panitah ka barudak coba kamu buat kalimat dengan kata mesra kulantan budak teu nyaho calengceung teh tadi saya di jalan ketemu dengan si mesra lagi naik beca lain ulah ka mana wae sia teh komo bahasa Sunda urang kudu ngarti taya ye contoh lamun anu ngawuluku kok lagi apa namanya bahasa Indonesia itu mau wuluku itu lagi apa itu itu yang di sawah nya di sawah pakai kerbau itu itu gini suku aya kia cenanya kia teh berarti itu kerbau yang sebelah kiri muning nu belah kenca eta kia mata kia ka kenca sia gitu nya mider nu belah katuhu mata mider eta teh ka katuhu pengkol ke namun cek asana belok kanan gerak belok kiri kia mata ku petani mah ngarah teh capek sok kitu ya lu kia oh mengko ka kenca mun geus keur lempeng ngeunah mider jalu tah mengko cenah ka katuhu kitu tah lamun begitu meuning nangalieu ka tukang laguna bakal beda truna lantaran sama bunga si truna nah jarang budak kora nu gagah juga Pak Iste jarang ngabajaan kok jarang atuh budak kora dosen sukses biasa meredan anu mantrikeun Surabaya teh imah dalam rangka alasan bungkul dan nu aslina mah kedah ngawal Surabi tah pecut paranti ngagitik muning teh muning lamun kareked apa namanya kareked kalau malas dicepret itu menyepretnya dengan pecut nah kade pecut jangan sampai nanti bahasa Indonesia berarti itu salah bikin kalimat dengan pecut oh tahu saya Pak asam rasanya pecut salah itu mah kecut kade tak terus simpai tali nu aya dina pecut tali eta teh simpai kok jadi jangan salah di mana rumahnya di Gang Simpai Gang Simpang eta mah tong nyawanan aduh naon teh gener tali dina pecut nu dibelit-belit dikulilingkeun biasana tina lulup teh tali meunang ngeueum dikeum dulu dikeam di dalam air itu baru lulup namanya kolotok siga loceng bangunna gepeng dijieun tina kain nangka eta biasana ditunan beung muning jelema teh sampai apa ngadenge kolotok ieu tah ieu muning urang kolotokna ieu tah ieu muning urang da beda sorana mun leumpang jadi mun muning jauh tuh muning satu jauh ting tuh kolotokna apa gitu ada bisa enakeun kolotok teh apa itu toko yang rupa-rupa dagangannya kolontong tuh eta mah sok lain-lain wae kade kolotok teh beda ieu nya tah halo yuk Assalamualaikum salam Kang Ibing damang sae ya serang itu Cianjur mun pada Tumaros mun dina peribahasa Sunda mun aya nu disebat hiji abdi narosna naon anu disebat hamur congcot murah bacot eta kan hiji mun anu kadua naon hartosna uteus tomo walang paga iya anu katilu hartosna upah ibunan alah teu kadang oh no anu terakhir naon disebut jauh mangkat pulang hatur nuhun sareng Hamdan Kang Ibing mangga nuhun Chef Hamdan anu pertanyaan anu 2 ti akhir teu patos kadangu beberak bekan tapi anu jelas anu tadi kabeh poho naon tadi teh naon tadi teh cenah aduh aing teu kadenge euy da dicaratet atuh naon bete oh nya hamur congcot murah bacot ngomong nak nyerok cok ngomong loba nyarekan loba pika kadang-kadang kurang naon pika nyerieun tapi kana rezeki ge teu henteu pedit jadi berehan itu hamur congcot murah bacot ai bacot omongan cek urang Jakarta gini sok aya bacot ngebacot lu sebenarnya tidak bahasa Sunda teh kasar bacot teh ngomong jadi murah bacot teh itu kali teh kan ngomong we
nyarekan tuh itu salimin ini ke tapi ulah salah hamur congcot nih congcot tepan itu tuh dahareun soal makanan ya hamur tamu zaman ayeuna mah oke aja dia cerewet tapi duitnya nggak pernah pelit itu terus nu kadua lir kapuk ka ibunan leuleus lamun kapuk teh hampang lamun keuna ku ibun kudu baseuh hampuk mah ngalumuruk ka handap jadi lamun urang misalna jelema nu dipikanya terus urang ngomong ieu si eta teh jelema dipikanya pisan ku terus ngomong ieu nu dipikanya kumaha teh nyaho sia kawin saisuk keleket teh aduh leuleus lir kapuk ka ibunan tuh bejar meneng laraya petenge atini Rasolendra kageus eta mah tuh terus naon deui cerita teh podeui pertanyaanna ka Pais nuhun kitu pas uing ka Pais hatur nuhun Pais ayeuna nuju ngajajabkeun Surabi ongkoh Surabi dikadiekeun ayeuna diuihkeun deui hatur nuhun Pais eta mah tuh Pais malah mah tukang Surabi hiji jeuna sadunya nu kasep kan eta da urang lain teh yang ngadoakeun kan ini tukang Surabi da maena meureunna Aden sanes teh hayang masian habis dipasieun ka Aden beak modal abdi tah hantun bakal tamplok mah bubur sekarang naon tah anu sok di buah batu mirasa teh podeui teh dahareun laut anu aya di Bandung siput teh naon euy da karunya mah ku supir urang nu karunya mah deui abdi gaduh supir watir pisan Bapak ada abdi cenah sakali-kali ajakan atuh cenah tuang seapod juga ada orang teh naon seapod dibaca tadi sisi oh sia teh yang seafood abdi sekali-kali ajakan atuh abdi gaya ngarocan tuang seapod oh seafood beurnya hakaneun laut meureun maksudna mah ai food teh dahareun ai si teh meureun laut jadi hakaneun laut teh naon we karang naonna halo ya apa isang ibu ana deui mun ke Pak abdi teh janten emotnya ari ku bahasa Sunda teh emot nuju alit pun bapak teh sok didongengkeun didongengan atau didongengkeun didongengan sakadang kuya sareng sakadang monyet nah pertarosan abdi ieu teh mung sasakala ungkul atanapi kumaha maksudna teh karangan anu dijamal ku sepuh urang urang jonjol gitu atanapi memang aya riwayatna kumagi kan marurang kalih ayeuna mah pami didongengan teh nya sanes ieu bangsa Spiderman Putri Salju anu kitu tah abi teh hoyong terang teh eta aya henteu bukuna kitu buku aya Bu aya di taman bacaan Cakatra Rompok abdi aya oh kitu kumargi abi teh hoyong kitu di Margawangi 4 aya ngadongengkeun eta teh carios binatang teh carios sasatuan teh fabel mohon eta diibaratkeun yen sato teh tiasa ngomong atuh ulah aneh geuning di luar negeri eta beurit ti Mickey Mouse seakan lucu padahal di urang eta beurit di urang mah di pek-pek beurit beurit teh di ditu mah Mickey Mouse lucu tah Mouse teh kan beurit Mickey jenenganana gitu Mickey Mouse beurit lucu teh padahal mun emut-emut saha nu lucu karena beurit di urang kumaha abi bade ngadongengkeun ulang ka pun anak teh so kadang-kadang ieu teh kumaha dongeng teh ngawitanna teh gitu ngawitanana dilabang-lamangkeun Bu ngangolama upamina sakadang pecang di urang mah disebutna teh orang cerdik jelamin sesatu anu pinter anu cerdik anu buaya ge tiasa katipu kita tah kitu panginten nyata abdi teh hoyong gitu istilah nama nya ngayekeun deui sumun sae Bu tong duikeun ka mun dongeng teh ulah Superman ulah kitu nu kitu-kitu we teh urang teh kumagi abdi oge ku pun bapa di dongengan eta teh asa regreg kitu nya walaupun aya sanaos eta teh mungkin bohong gitu nya aya tah kitu tapi aya nya panya bukuna aya fabel cerita binatang aya anu nerangkeun tentang kelicikan mohon sia kitu nya mohon hatur nuhun mangga malah lamun emut kana sasatuan eta saleresna mah pasipatan segala eta mah kumaha jalmi di daerah masing-masing seperti urang ningali burung heulang manuk heulang urang mah terangna osok nyokotan anak hayam tapi di Indian mah dianggap leluhur sehingga suku Apache mah make bulu heulang kaituna tah sapertos kitulah di Thailand gajah juga merupakan atong kitong tebih-tebih atuh mau ngeditatar Sunda punya rasa tersendiri gitu benten nu mawi zaman kapungkur ge sok aya wae di urang mah jenengan-jenengan para menak urang ge pan Kidang Pananjung Kuda Lalean Lembu Agung aya sadayana aya ajian Lembu Sekilan aya tah kitu malah mangan apa namanya teh hayam muruk Gajah Mada ge nyaranak itu fabel tapi tah eta tah ayeuna bahasa Sunda teh maksud teh telepon halo salam serang dan teh Ciapus ya mun teh Ciapus mun hoyong naroskeun ieu upami kanu sanes aya paribasa gagaduhan sareng kagungan upami kanu sanes contohna kieu
Kang Ibing gitu kagungan, kan nu mana nu saena kagaduhan atau nu iki kagungan. Ai gagaduhan mah seseueurna ka pribadi. Oh gitu. Ya nu saha cenah, eueuh geuning manawi teh nu saha gagaduhan gitu. Oh gitu. Pami terusin kana sanes mah. Mohon. Ya kagungan Bapak sanes. Duka tuh tah gitu. Oh gitu. Mohon. Kan tadi teh eta Asa ulah ngotuang eta kagungan, Pak. Mohon. Pami di payuna, eueuh eta tuang kagungan. Tah eta teh henteu kaci. Kabing, Ulan. tadi teh anu teh ka waler teh hiji anu pertarasan ti urang Cianjur teh ieu walang taga gitu. Oh, utuk tongo walang taga. Mohon. Salaresna eta teh sasatoan anu aralit pisan. Hartosna teh naon teh? Jadi itu teh maksudna mah kepada bubuk-bubuk sampai ke bubuk-bubuk yang kecilnya. Eta teh. Bamina makhluk-makhluk teh ti mimiti gajah nepikeun ka uteuk tongo walang taga ta. Pang nu alit-alitna gitu. Mohon. Uteuk tongo walang taga kecilna teh berderet tina uteuk. Uteuk teh utek-utek. Utek-utekan. Uteuk tongo mah Bapak arapa pamenggeut mah kapungkur ayeuna mah datara aya budak cocok tongo nepi ka bareuh curugna. Uteuk tongo walang taga mun mangga. Aturannya. Sami-sami. Assalamualaikum. Salam. Tuh bahasa Sunda teh geus aya deui telepon. Halo. Salam. Hiji deui tatan. Naon, Pak? Jauh ka bedug angang kadulang. Sanes kadulang. Tata. Ras anu kadua mah nyumput buni di nu caang. Jauh ka bedug anggang kadulag eta nembutkeun jami anu jauh tina agama. Kitu. Tara pisan ka masjid. Tara ka masjid sanes teh jauh kana agama tuh. Ai cing si eta cenah si urang ondang bisa ngaji, boro-boro ngaji ah. Jelema jauh ka bedug anggang kadulag kitu. Tah, paribasa teh kitu. Terus nu kadua teh naon teh jadi teh? Bieu teh naon? Naon? Naon bedanya? Jauh ka bedug anggang kadulang. Tah eta teh jelema anu tara ka masjid pangiteunan tebih tina babagan anu tara ngadeukeutan babagan agama. Tah, ieu nu deukeutna SMS ieu. Tah kitu. Terus naon bieu teh poho deui pertanyaanan atuh da aduh aing mah. Kang Ibing terang teu ai banjaran teh lembur. Asalna tina kecap Banjar, lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Tuh. Tah gitu. Terus naon deui atuh? Ada ieu kana SMS teh jelema teh diatung geus kudu SMS tadi mah nanyakeun mah kan hiji poho deui. Halo. Halo. Assalamualaikum. Salam. Kang Ibing. Semua. Abi teh tika pungkur bade naroskeun ieu aya peribahasa anu nyebatkeun seperti kemang kangkung gitu teh. Mohon. Aya bari mah nu sok oninga mah kemang kadu. Mohon aya kana kangkung ge ke urang pilarian da aya. Mohon punten tah abi rada apaikeun. Mangga ke apaikeun ku abi di baterean. Mohon. Mangga. Ieu bilih aya hilap nu kamari teh aya nu naroskeun teh ngeunaan tah ieu ari bagian gegeret antara liang irung teh dina bibir aya nu geberet magi dua eta jenenganna kapendak ku abi nama runcang. Atana piru runcang. Tah eta teh tah ieu teh nu geurit di tengah ieu tah matak lamun jelema eueuh runcang kade cenah bisi turunan mau. Da mau ngeueuh runcang mah kitu. Tah runcang teh eta. Kitu jadi Kulan Kemang kangkung teh naon hartosna? Ki abi milarian kemang kangkung mah. Sumohon. Kemang kangkung mah teu kapenak, Pak. Mohon, iya nanti poekeun kitu pangcangan keun. Mohon kemang kangkung kayak orang tinggal heula di tukang kangkung ku abdinya. Manawi aya kemangan gitu teh orang tinggalian ku abdi. Kang Ibing lah. Mun urang pilarian ke kemang kangkung teh naon gitu tang taroskeun ke tukang kangkung. Oh, nu naon Kang Ibing? Tuas saja Kang Ibing. Itu si kokot rada gelo teh. Pan aya laguna cenah kemang kangkung panineungan. Bang Tanjung eta mah tuh. Manya anak ing jimat awak ing jor-jor kena kangkung. Si kokot mah. Alah. Kayak itu nunaranya ke mirarian. Halo? Ya. Mohon. Bulan Pak yang disebut tanggal kanjut layar nanti sebat eta teh. Kulan? Tanggal kanjut layar di kebun raya eta. Di kebun raya aya tanggal kanjut layar. Nah, maka disebut eta barangkali bentuknya seperti itu. Layar tuh panjang. Geuning sok aya nu kieu kudu layar aisan atuh jelema teh artinya layar aisannya panjang aisan gede pangampura gitu. Gitu. Layar panjang itunya dauna. Mohon. Mangga sami-sami. Aduh, aing mah. Tah, aya nu disebut ilmu ajug, eta jelema nu bisa nganasehan ka mamatahan ka batur, ari mahna teu bisaeun poek. Da ajug mah pan kitu, ajug teh damar. Ajug teh aya nu nyebatkeun ajug teh anjing leuweung, ajag eta mah.
Manya aya pecang digegel aju. Aya ge jujum, ternyata benten. Oh, itu mah bahe. Bahe. Halo? Ya. Mana naroskeun si abdi nu Jumat mangre kapungkur ya. Mohon. Aya adegan ieu teh Kaisar Ming sareng Flash Gordon. Aya nyebatkeun ieu Kaisar Ming teh nyebatkeun eta. Naon itu nyeun pucuk tigirang, naon da teh? Pucuk tigirang teh membuat perkara awal. Jadi membuat persoalan lah. Mohon. Nggak satu mana tong nyeun pucuk tigirang lah kira-kira mau ngeribut mah tah gitu. Oh, gitu mohon. Ari Tongo tadi teh naon nya ka ini nya? Tongo teh negara di Afrika. Kapungkur. Asalnya tentara urang gara-gara sok ibak gitu. Semua banyak babi kena diterangkeun daerah. Ai Tongo teh kena diterangkeun mah daerah. Pameget mah nu zaman baheula mah sok dicocot Tongo bareuh we. Ya gitu. Zaman baheula ari ayeuna mah geus teu aya Tongo anu mah. Da Tongona ge sieun ku obat gosok. Anu, mangga sami-sami. Tongo teh ulah, Tongo sok itu. Halo? Halo, Kang Ibing. Yo. Sareng adang teh karapitan bade tumaros, Kang. Mohon. Upami kan di kaum sastrawan. Sok aya kasebatna istilah anapon. Nah, da asa kabeh dinakeun istilah anapon eta nah kecap anapon eta teh tina adapun atanapi kumaha eta nu kahiji. Anapon kitu, tapi meskipun begitu. Adapun berarti nya. Oh. Terus ke Kang, upami sawangan. Naon bentenna sawangan pamendak sareng pendapat nuhun Kang. Nah, pendapat yang pemenak sarua. Sawangan implengan. Implengan itu rongan, implengan apa gitu analisa. Gitu. Jangan beda. Gitu. Aya di sawangan lapang golep. Oh, di sawangan. Nah, itu benten. Urang rek kumaha muter lagu udah ini nanyakeun loba keneh. Halo? Salam. Ieu naroskeun anu pon-pon itu teh terus palapon terasana ini di luhur pan palapon mah sanes ai palapon mah eta mah sanes istilah bahasa Sunda plafon. Oh, plafon istilah bangunan di luhur mah. Jadi sepadal 100 ton ya itu. Pon mah begitu juga benten. Tadi dia kedah terang heula dasarna gitu. Oh. Upami ton mah pan pinton, tonton terus eta teh. Mohon itu ton artinya melihat. Katon terlihat, katon kagorengan. Pinton anggon itu melihat baju, melihat pakaian, pragawati. Jadi upami palapon mah tina benten, tina bahasana tingali sanes bahasa Sunda tapi bahasa asing. Eta benten. Oh, bahasa asing kan? Mohon. Oh. Garis nuhun mah. Mangga sami-sami. Halo? Telepon gitu. Oh. Halo? Upi ibing artosna naon? Ibing itu artina tah yang ngejawab beh. Tuh, atuh maneh teh tong nanyakeun kira-kira mung malah pisan gawe. Tah kitu panginten. Lagu naon kok? Urang hayang lagu menang nyieun urang lah. Ya. Iya, Durian. Kela halimu namdan hareupeun kaca hariring nu kungsi nyaning imut malati ciri kerahwana balakbak aru menung mana lagu ing mana kok? Lain anu dengan tepang mungaran we. Urang beuki buru. Asli laguna kenging Kang Ibing. Silakan tepang mungaran kok. Tepang mungaran. The first papangi. Tepang imut nuntun diundang kuning asih hari ikeun tendeun sampeurkeun Rasa tepang nungkaran kurang kuntrang sakedapan aya gawin nuanteng hariwas geroi hati
he angin betengah anu ngarti endah puisi kapan kapan tenggang diheun tepung den samper Margi pribados badai ngadahar Surabi ti Pais heula lagu we hiji deui konya da bagus lagu naon we kok teh teh kamang Tanjung Panineuan aya kok anak king jimat awaking tah ku Ida Kevin mau sama Teh Nene sama Ica Adani kok aya nya eta heula kamang Tanjung Panineuan margi abi nuju dahar Surabi Panineuan. waktu layon geus datang
penjung dikalungkeun pasaran kepang asih pangan gesan ieu di luar anaki iman awaki lamun tanjung rejeng hideung kesuat-suat nyapi pikiran tapi kerana hari hariri elingku eling karena tanjung nu dipolong duh kembang tanjung nu nyitan pakarangan nu nyitan hade urang anu hubunganna rupa-rupa anu hubungan jeung diri pribadi gaya. Kade bisa salah ngartikeun ieu paribasasuna ieu. Hade gogog, hade tagog. Hartina alus basana, alus tingkah lakuna. Kade ulah cing ngadama paribasasuna anu hade gogog, hade tagog. Abong si eta mah turunan herdara hade gogog, hade tagog benten eta mah anjing. Kade. Ayeuna aja paribasa deui henteu gedag bulu salambar. Hartosna teu ngarasasieun. Sanajan nyangareupan musuh nu kumaha we ge, aing mah teu gedag bulu salamar, tidak takut. Talamun urang teu ngarti nyeun kalimatna pasti lain kitu. Kumargi dikurud kabeh, atuh ari mah teu gedag bulu salamar. Ih, ai sia ka mana wae. Tah. Kudu boga pikiran keban, kudu boga pikiran kepan, kudu boga rasa curiga, ulah bari percaya ka batur. Leles jejer liat tali eta teh gede hampura kanu gede kanu leutik ih ngamaklum we urun yang jelema anu leles jejer liat tali teh hese biasana mah kanyarina gancang kitu meureunna ya telepon heula halo pengen teu kadenge rek dibuka aja halo Assalamualaikum salam anjing we teu maros aya pandai Sumedang nyandang kahayang teh naon ya artinya teh Sumedang nyandang kahayang teh meureun satu moto bahwa kita berjalan bergerak itu mempunyai tujuan, mempunyai keinginan gitulah. Ya Ceras Pangeran kumaha? Naon Ceras Pangeran kumaha? Ceras Pangeran. Mun pertanyaanna kada eta kumaha nya jawab Ceras Pangeran kumaha? Kitu we. Atuh nanya ros kenana. Kumaha riwayat Ceras Pangeran gitu mah sanes. Ceras Pangeran kumaha? Nya kumaha we. Riwayat. Riwayatnya. Kayak orang hijikeun nya Bengawan Solo. Assalamualaikum Pak. Supaya saya riwayatmu ini. Halo? Berarti keur ngabodor si Ujang kitu tanyanya Bengawan Solo teh. Bengawan Solo. Lo riwayatmu in ceuri baheula maneh. Assalamualaikum. Salam. Yuk. Ya serang dadang di Pajajaran. Mohon. Abi teh bari itu maros Kang. Cuman waktu seminggu kapungkur Kang Ibing kan kantos nerangkeun ngeunaan kawi saulinan barudak kapungkur. Mohon. Serang nya hartosna gitu. Mohon. Sama contohna bade kamari teh kawi ayang-ayanggung. Mohon. Terusnya hartosna teh inti cerita nama kan nyatakan ngenaan krisis sosial gitu. Mohon. Abi teh mendagikeun bahan kangge nya tugas model gitu. Mohon. Kitana aya teh buku ngabahas tentang cobian pilari di Taman Bacaan Margawangi Opat. Mohon. Di Cijaura sama. Mohon Cijaura. Di Taman Bacaan anak tadi dinya. Kina jendana aya teh. Mudah-mudahan aya ada bukuna seueur pisan abi teu tiasa ningali hiji-hiji. Seueur pisan. Ngabahas tentang filosofnya. Mohon mangga ti pilarian. Itu aja pertanyaannya. Mangga. Mau salam. Halo? Assalamualaikum. Salam. Ari ieu naon ka geuning adean ku kuda beureum? Adean ku kuda beureum teh berbangga dengan barang kepunyaan orang lain. Oh kitu nya. Mohon. Abdi nginye mobil batu mahal batur. Mobil mah dipapake ku abdi sombong kesana kesini. Cek jelema teh adean ku kuda beureum sia kitu. Asa tukang ibing geus nya mun boga. Tah kitu jadi seolah-olah nih lihat gua berbangga dengan barang orang lain tah. Oh. Mun assalamualaikum. Nya. Geus ku banda deungeun lah. Mending beus mah ku banda sorangan. Kitu kapan cenah geuning sok aya tonggeret
digerepang set. Tong direret anu kaset. Gitu. Reret mah anu sorangan. Halo? Aduh, halo? Kang Ibing. Mun? Betu maros. Mun? Hari nurut cupu naon? Nurut cupu teh pas gitulah. Mun dina masa anu saliwat mah pas pisan. Nu kasep Tapi kemar atau nanti sanes kemar, benten. Anu kasep tinggal hiji panganten tak dua eta mah panganten lalakina kasep aweuna geulis. Mun nurup cupu pisan tak kitu. Oh, nurup cupunya. Mun cupu teh wadah perhiasan warna turupna teh pas teh duana teh jiga kemar, tapi sanes kemar artosna. Oh, naon. Eta kedua minggu kemarin kan ngaguar perkawis kujang. Mohon. Eta abdi lamun hoyong kenging sumber tulisan. Di mana ya napa kayak Ka rencana abdi we eta. Mun eta tah tahun bacaan eta di Marga Wangi. Marga Wangi Opat. Marga Wangi Opat. Mohon. Aya di payunanna ge seratan rumah baca Sunda. Oh, mudah-mudahan sejarah Pajajaran aya di. Aya. Ulah di Pontaseuna mah kios. Ada. Kios naon itu dia? Mun aya kios rokok di payunanna mah. Bili kan haruskan kainya. Segantet Kang Martabak. Tah dengan pake sami. Naon teh? Mun heureuy wae. Iya. Mangga. Hari awasan non di Pelarian naon? Namina teh? Abdi milarian buku kapungkur hiji Pak Lagoa Jago Tanjung. Di mana anu aya mangga di? Insyaallah. Aturan Ustaz. Mangga sami-sami. Eta mah autobiografi Lagoa Jagan Bugis di Tanjung Priuk. Halo? Ulan. Dupi reh-rehan naon Kang Ibing? Rerehan tuh turunan lah. Gitu upami terus atau terah? Terah sami. Terah itu darah. Oh, eta mah terus Sumedang. Nah, darah Sumedang. Oh, eta mah terus Garut. Eta mah terus Mataram gitu. Terah sami, terah bangsawan eta mah. Naon Kang Ibing? Mangga, pamit tereh cepet. Halo? Sarang adang ti karapitan Kang. Sumun? Upami anu laras novel Kang, nuhun Kang. Tah eta mah kada si apun mana orang Indonesia. Novel. Sami cek si apun mah cenah. Jadi jeung teh jeung eta mah sami, matak rujak bebek dengan rujak bebek itu beda. Eta pernah drama aing rujak bebek sama rujak bebek itu beda, Dek. Bebek itu meri. Halo? Tidak mungkin meri di rujak. Mun, halo? Tuh. Itu tuh. Halo? Halo? Ya. Kang, dupi kan aya ngaran, aya nami, aya jenengan. Dupi ngararap kenapa? Kan dah habis nguping akangnya. Karena benar ge jenengan gitu. Aino sekarang habis mah kajalmi gitu. Kumaha Kang teh? Harapkeuna ngaran. Salaresna upami jenengan itu mah jenengan mah kajalmi kumargi naon ai jeneng teh pan jabatan pangkat. Jenengan mah gitu. Jeneng lamun jenengan nya ngaran ngan lemes. Malah sok dupi salirapan jenengan, tah sok mangu salira ge pake taeut. Itulah. Da ngaran sami. Sami ngaran aran sami ya. Kadang-kadang orang Cirebon mah ta ieu arana, ta ieu ngaranna gitu. Aran ngaran ai jenengan ka jelema. Gitu. Nami lemes tina nama. Asma eta juga jenengan sami. Tapi ulah sanad asma panyawatnya asma itu. Halo? Halo Kang Ibing. Mun? Di Cimahi Kang Ibing. Mun? Bade naroskeun pami hoyong lagu-lagu Abah Iwan di mana Kang Ibing ya? Di Koko. Oh. Koko ieu mun maksana Koko penyiar radio Mara gitu. Operator mata Bang Koko. Tah aduh ka pengen ngagaleum mah karena taroskeun ka Iwana panginten. Sesarupina mah. Mun pamiti eta tiasa nyuhungkeun atawa kumaha nya? Duka tuh nya eta bade dijuhunkeun mangga bade direbut. Karena ka dia ka operatorna. Langsung ka Radio Mara wae. Radio Mara mohonan. Taroskeun nya Indra Rani. Assalamualaikum. Salam. Halo. Assalamualaikum. Salam. Anjing sareng Kang Besar Cililin. Cililin mohon. Kan nyuhunkeun nomor telepon rumah Kang Ibing. Mohon. Nomor rumah? Mangga kebe lah. Mun mah nya diumumkeun di radio udah terame atuh. Itu nyuhunkeun anak bapak jual breng we kabeh nyaho. Sa Indonesia makanya nepi ka Eropa ya siaran ribu. Doro tagihan listrik kabeh ngapoe. Mohon mangga Pak. Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Sareng Kang Ibing. Semua? Kang Ibing bade naroskeun nya hatosna ulah hibar memeh jang-jangan naon? Ngapung, mah teh ngapung. Ulah ibar memeh jang-jangan moal tiasa jadi gitu maksudna. Jangan kamu
mengejar suatu perkara sementara kamu belum mampu. Kitu kinten-kinten. Ulah hiber. Mangga sami-sami. Ulah hiber memeh jangan. Sebab kamari aya kieu. Kada ieu kada jangan teh kada aya dua pengertian. Kamari aya nini-nini gogorowokan jangan. Cuk batur teh keukeuh teu mungkin pek teh bener eta nini teh gogorowokan jang. Matak disebut aya nini-nini gogorowokan jangan. Ulah duikeun ka dieu atuh eta nini-nini getot kaca sanes. Tuh. Halo? Halo. Ya. Mohon. Ai tembang nu kadua teh naon judulna teh kan? Nu mana tembang kadua nu mana, Bi? Anu dieu Langit Bandung. Atas Langit Bandung. 100 Langit Bandung. Anu akan bari ngejeneraskeun Wang Sarabi. Kemang Tanyung Panindeungan. Anu ngarangna teh kan? Mang Koko. Di astana gitu ngarangna kan? Bulan? Ngarangna nu di astana gitu. Tapi di bengkel. Kantun milih tempat nama eta mah. Lain hawana teh keung gitu kan? Mohon duka atuh abi tapi ahli mah gitu. Aya nu muringkak, aya nu sisirian. Dia mah daseuran ieu malam Jumat di dieu nyalira gitu. Nah atuh menyetel lagu malam Jumat abi curiga bahwa bapak di kuburan ieu matak sieun. Jadi abi kira ada ragu-ragu jigana bapak keung ieu nelpon dengan handphone di kuburan. Ya atuh keung. Hah? Ya nya pontos teh keung atuh tang pos Pak. Nya kunaon teh? Nya sanes kunaon atuh bapak ada naon di kuburan di dinya nya atuh keung. Abi ge keung ada musuhanten bapak ruas. Tah kitu pangintennya. Kayak tah aduh saya di mana nanyakeun. Halo. Assalamualaikum Kang. Salam. Sareng undang di Subang ya? Subangnya di mana, Yi? Di Sukamandi ya kan? Oh, Sukamandi. Oh, Pantura mun. Aya naon? Tadi akang ngaruh ieu nerangkeun nami jenengan sareng ngaran. Mohon. Nyari jenengan teh salasna kan jeneng. Mohon. Sok aya paribaos kieu. Si eta mah jeneng tah kumaha tah? Sumuon jenengan teh makana sok kasaluhureun ka pangkat. Gitu. Dan jarang urang dupi ngaran bapak pejabat anu paminasa tara atuh da sok dupi jenengan teh saha nya teh ta eta biasana sok kitu lemes teh kana jeneng panjenengan teh. Oh, gitu. Iya, atuh Kang Ibing linggi di Purwakarta. Urang ruatan plaza teh atuh. Sumuon mah. Oleh-oleh mah aya kantong keresek mah satoneun mah. Alhamdulillah insyaallah. Nuhun pisan. Diantosan ku abdi di Cirebon. Mangga di Garut domba. Mangga. Hatur nuhun Pak Domba. Halo? Assalamualaikum. Salam. Saya nguping segetot kaca saya emutan sering nguping dina wayang. Mohon. Jamus kalimu sada teh suluk siloka atan di naon teh. Iya teh sim kuring mah teu tiasa rarangkeun teh bilih lepatnya. Kan cek sebagian pan masuknya Islam ke Indonesia eta. Wayang teh kanggo penyebaran gitu. Aya dalang nu nyebarkeun kalimu syahada. Aya. Tapi aya layang jamus, aya layang pun berbatu surat di mana-mana ge. Apakah itu surat yang dipegang sebagai pendirian negara? Duka, itu ta. Undang-undang dasarna mami pamilengit eta Pandawa teh ngagarapak gitu. Tah, itu. Mangga sami-sami. Marga Cinta opat teh. Anes Marga Cinta, Marga Wangi, Pak. Marga Wangi opat. Ayeuna teh aya kios ya. Aya kios. Di pengkeren bumina Kang Ibing terus terang. Sanes tukang surabi tutung sanes. Buka tuh terang abis surabi teh naon. Jarang abis makan pakanan kecil gitu. Mangga sami-sami Pak Is. Halo. Assalamualaikum. Pan ingat kana surabi. Halo. Waalaikumsalam. Salam. Sareng dan dengan kayak ini. Mohon. Ieu berkawi sayang golek bade naros ieu kan aya sastra juga ada wala sareng ngareng ngawi terang gitu. Ngawitanna teh kumaha gitu. Ngawitanana kapuger teh aya wayang ti India. Kumargi urang mah gaduh prinsip yen kekuasaan rakyat di atas ke semuanya. Makanya diayakeun we rakyat. Gitu. Antara lain nah seperti tadi Semar, Cepot, Dawala, Gareng itu rakyat. Meskipun amarta demikian negaranya hebat, kalau ada apa-apa mengajak berundingnya ke daerah. Ka rakyat heula lamun si Cepot ngamek pripuk sadayana. Kalau rakyat ngamek cenah bade kumaha urang. Dah gitu. Kitu panginten Dawala Gareng teh. Tah malah tadi teu geuningan paribasa eta gitu istilah kapangi euy. Anu nanyakeun tadi tiheula teh bieu teh geus aya pisan bayangan nyaritakeun naon gitu poho deui bae. Geus kajeun ya poho ge da magring. Ayo we kana tongo sia teh. Nah, tah aya jadi ya paribasa buruk-buruk papan jati. Ari papan jati teh tangka anu kuat, kai anu kuat. Kadang-kadang puluhan tahun teu buruk-buruk.
tasa buruk-buruk lagi papanjati harus tetap kuat. Jadi maksudnya berenang ari jeung dulur man teu bisa tuh urang trek aya kasalahan rek naon udah hade goreng jeung dulur. Ulah nepi ka putus hubungan, matak buruk-buruk papanjati si eta teh mesti kene alo aing mah. Ta eta. Kitu aya deui paribasa biwir nyiru rombengeun. Tah wanghieung aya nyiruan teh, nyiru teh lain wanghieung nyiru teh romeng teh nyiru teh buleut alus. Romeng geus eutik geuleuh pikeun sabeuleun. Tata bibir anu ngucah ngacewe kesalahan batur bibir nyiru romengeun. Teu kop aya batu salah geus diomongkeun. Tatangga nyaho kabeh tina bibir nyiru romengeun. Kade ulah nepi ka kieu. Duh geuleuh si eta mah euy bibirna nyiru romengeun mun kanal kitu. Ih lain eta mah kadeuil. Kade beda nyiru romengeun jeung kadeuil. Kitu kade. Nya asa bener eta kade bisi salah. Aya nu nyebut kaciwit kulit ka bawah daging. Tah. Hartina aya dua rupa. Nu kahiji kakait ku gegep. Eta kaciwit kulit ka bawah daging kacawoha. Eta mah guru-guru artina siap-siap yudium. Upami anu kadua mah ka bawah goreng kalakuan ku salah saurang kalakuan ku kulawarga. Geuningan sok aya tamiang meuli kabitis tah. Segala juga kapuhu kalakuan budak atuh kolot keneh nu riweuh ka bawah mun saena naon mah. Kaciwit kulit ka bawah daging. Boga urang teh kudu keluarga baik-baik dan nu hiji mabok. Wah, eta keluarga eta mah pamabok wae, padahal nu mabok mah hiji. Kaciwit kulit ka bawah daging kitu tah ka harti. Bubur jujum kitu tah. Kulit hayam kaciwit, dagingna ka bawah. Ngan teu ka dieu. Ngan eta wungku, sabenerna kaciwit ka bawah daging teh bubur jujum. Kan ya aya eta mah ti akilana. Pangaroskeun cenah bentenna iber, bewara, tanggara, kumaha ngalarepkeunana kecap jerangan. Iber salaras nama berbentuk surat. Gitu. Iber pas ini teh surat janji, surat pas ini. Bewara sebetulnya pengumuman. Dibewarakeun. Tah anu hiji deui naon? Tah. Tanggara teh beja, tapi lebih dekat kepada tanda bahaya sebenarnya mah beja tanggara teh. Aya musuh ya geus aya di Cianjur, Belanda. Tah. Tanda-tanda tanggara gitu. Tuh, aki terus kawaler. Tah, aya deui hiji deui. Sanes iber bungkul, ibar. Eta teh nu hartosna mandi lamun ngangoka. Barudak geura ibar tas sonten. Ibak eta mah. Gitu. Aya paribasa ieu kieu. Lain palit ku cikih, lain datang ku cileuncang. Nah, jadi kalau kita datang teh tentu mengandung maksud dan tujuan. Jadi teu datang kitu wae. Kade euy. Ulah waka jauh seling dianggap seuri. Aing datang kade teh lain palit ku cikih, lain datang ku cileuncang. Aya tujuan ye. Ngemban piwarangan raja. Tuh, diutus ku ratu ngemban piwarangan raja. Aya deui kudu inget ka baligesan ngajadi. Teteh sebenarnya mah kudu inget ke tempat orang hirup, ke tempat baligesan ngajadi teh Bali anu sok dijieul dina dijurukeun budak. Geusan ngajadina di mana di lemburna kampung namun urang diberolkeun di Bandung, bali geusan ngajadi teh di Bandung. Anu mata keuningan, ka luar negeri ngacaca geus inget maneh ka bali geusan ngajadi. Tuh. Jare nu nyakeun, maneh boga bali geusan ngajadi? Betul, di mana? Denpasar. Eta mah Bali, pulo. Nyanyawanan sia make jeung. Tah, masa urang teh sok kitu sok nyanyawanan. Bali geusan ngajadi dari mana? Denpasar cenah. Salah. Amek nyendek tenaga midek. Tuh, nafsu gede, hanya ka teu kaanter ku tanaga ada geus ripu. Kitu. Aduh, si eta katingali meuninggal kidir ambek nyedek tanaga midek. Dek pugugus aki-aki pisan. Aya di paribasa nulungan anjing kadempet. Nulungan jelema nu teu boga rasa tumarima tah eta. Ditulungan teh lain kitu kalaka olo-olo we ka urang teh. Pika sabeleun tah eta nulungan anjing kadempet teh. Geus ditulungan leupas ngegel. Munang kasusah, ditulungan tina kasusah, balaga ka urang ngahina. Ta eta nu rujit mah. Matak lamun rek nulungan jelema nu anjing kadempet lain ya tingali we. Mun sungut ka jiga anjing. Kasaha eta? Sungut na monyong jiga anjing, dempet heula we ku urang tong ditulungan. Cik balikan di kitu sia dempet. Terus kadempet, ayo bari permios gitu. Tah, aya paribasa nu aya patalina jeung alam ye. Pinah cai, pinah tampian. Nah, lamun urang robah ka hiji tempat, robah ka tempat nu berbudaya berbeda, urang kudu miluan lah robah adat kebiasaan. Gitu. Lamun misalnya masyarakat dirinya mah sok harudang isuk-isuk,
digarawe boga sahabodan urang kebluk tukang molor wae cing atuh loba adat teh loba tampian tah ulah taeun pisan aya jawadah tutung biritna sacarana sebenarnya kue cara teh bujurna hideung siga surabi kitu kue cara teh surabi mah sabetu mah ai surabi mah pais nu itu mah cara mah teuing teh cais tiis ceuli herang mata taya teh ngeunah dedengean ngeunah dedeleuan artina nu aslina mah sanes kitu tiis ceuli herang mata teh hulu abuskeun kana kulkas tiis ceuli herang mata da molotot wae ku es hati ini sama nama ti cili herang mata aya paribasa deui nu borok dirorojok eta mah neangan pigeluteun jelema keur borok dirojok tong boro-boro nu borok anu cager dirojok pangamuk atuh sok nu lain-lain bae aya deui paribasa ieu kade leutik ringkang gede bugang jalma mah teu beunang disapirakeun kajeun leutik ge lamun aya nanaon kajeun leutik warugana atau jelema pangkatna leutik tetep mata kangge nyeleungkeun kitu. Tanya jelema mah leutik penek tapi paeh misalna teh di sisi jalan di tengah-tengah kampung jadi ribut tak kabeh teu sugan umpama mah abay da leutik tumbuh teu bisa. Nah memang anu paeh jadi uruskeun kudu nu genut paeh si trunal kae tu ka dieu mun geuna anu leutik mah tong dianggap teu bisa tah eta ulah. Aya bagja teh daulat trek menang bagja tapi teu tulus aya daulat teh atoh bunga tah kitu ieu babasan mun leutik ye cik atuh maneh hirup teh tong hejo tihang tihang teh gampang pindah gawe atau pindah tempat bisa kedeung pindah ayeuna mah di kantor telepon anjing mau teh dieu kantor buku ieu damel teh anu pindah di ka dieu nah itu mendingan sakedeung mah teh hejo tihang tah eta hejo tihang teh ai harti nu sabenerna mah eta kunaon hejo tihang? Apaan dicetna ku hejo? Kudu paribasa tong belegu. Salah tincak, yeun teu merenah paripolah, teu paruguh. Siga salah tincak kitu ya orang itu jadi siga nu salah tincak aing teh teh. Ka itu salah ka dieu salah teu puguh paripolah. Eta harti nu paribasa ya harti nu sabenerna mah. Salah tincak ce, rek tincak enog jadi tincak teulik. Jauh pisan. Ceuli lentaheun resep ngadenge kagorengan batur tah eta kadeta ibu-ibu di urang ibu-ibu bapak-bapak ge sami entong ceuli lentaheun itu ceuli lentaheun lamun misalna harti nu sabenerna mah rada riweuh ceuli anu resepeun kana getih siga lentah nyolong bade disangka goreng tapi buktina alus atawa sabalikna ye lalaki teh nyolong bade sugan teh pibageureun efek tukang tipu tah nyogado ngulinkeun jelema tong nyawa gado kitu maneh tak kita tong mempermainkan sia ari aslina mah nyawa gado ditakis ya kae tah eta teras aya dita nurup cupu repok salaki kasep awe geulis ceuk abdi ge tadi kitu aya ditu turut muning nurutan batur kalawan teu dipikir heula hade gorengna kapan ari muning mah geuningan ku budak angon tenok irungna tuntun we teu nyahoan sia terek dimandian di walungan sia terek digawekeun pokona nurut we eta turut muning aya deui wawuh muning wawuh meusan ya sok ungeuk tapi teu bau teu nyonyo acan ngaranna urang ukur wawuh muning gitu itu wawuh muning teh kade ulah nepika lalaki jeung awe eta beda lalaki teh wawuh muning teh wawuh jojong dangdang ya sia atawa lalaki nu kumaha disebutkeun wawuh muning eta sakitu abdi keur ngaramet ku cuplak kade kada leutak ngadeuketan eta mah lain eta mah muning ganas aya lunguh tutut siga lunguh tapi sebenarnya mah henteu apa geuning ceun lunguh tutut mah sawah sakota kayak kaider tah kitu atah warah kurang atikan maka dalam bahasa Sunda sok aya nu ngambek bangkar warah sia lain bangkawara bangkar warah ari bangkar teh teu asak teu jadi bangkar tuh wah bangkar warah teh atah warah aya di sentak badakeun tara cee lamun digawe tara lila jeung sakitu bertek ya ini deui tah ieu nu kurung batokeun resepnya nyabaan ngan cicing we ngotok kawa di imah tah eta kurung batok kade tah kade ulah salah deui di mana tadi cukur teh hulu meni kurung batok lain jiga batok eta mah jiga batok salah wae sia teh ka mana wae ngomong teh gurat batu eta mah merkedeweng teas dina pendirian mun ceuk kitu kitu we eta gurat batu tah geus sifat aya di nu hampang birit babari dititah teh mah hasilna alus
Hampang birit sia eta mah hampang birit mata rezekina gede. Tuh lain birit nanti sia tadi talapung teh ngaceng tadi sakali nalapung apa hampang birit. Dan bola birit mah ditajong teh suku karena merengkel. Tuh. Aduh, orang sok ingat bahasa Sunda ada jero geuning euy. Alah ieu naon ieu? Halo. Halo. Ya. Adang karapitan Kang. Mohon. Upami paparikan sareng sindiran bentena Kang nuhun. Mangga. Si siniran mah tina sinir anu kudu dipesek eusina, ari paparikan mah teu kudu dipesek eusina ge geus nyaho jalmi kitu. Tah, ieu teh sababaraha hiji dibagina si siniran teh paparikan ya kieu. Cau naon, cau kulutuk di juru, bau naon, bau hitut di juru, eta. Kunaon di baju ginggangna teu make kancing, kunaon si ujang egangna tos ngadon meuting, tuting kunaon urang teh nya. Pipiti di bungawari, tetenong di bobokoan, lalaki zaman kiwari, hade omong pangoloan, tuh. Eta teh paparikan. Kang Ibing bisa nyieun, ayeuna ke pasir kaliki enjing-enjing, aki-aki digagal anjing. Di pasir kaliki teras ka kontrak aki-aki nyakan patromak kemana wae sia teh cerah eta mah sangeunana maneh aya rarakitan majar maneh cengkeh koneng kulit peuteuy dina nyiru majar maneh lengkeh koneng kulit beuteung meuni namru hartosna truna eta mah aya hartosna gampil pangambung namru taya seperti kieu aya nu kudu dipikiran wawangsalan aya nu dianjing cai eta sebenarnya mah aya nu diheroan jadi mun tina hero teh sero anjing cai tepan sero bangkong lodor mentas jalan titis tulis bagja awak alah uni ngeunah pisan eta awakna bangkong lodor teh panjang mentas jalan geus atuh da titis tulis bagja awak bayawak mau jauh tah sok lamun belut nu sisita naon pasti orai belut sisit sabadarat kapirarai siang muni aduh rarai teh orai tah ieu euy si amun nepi ka kana handphone naon amu euy teu jelas amu geus ka dieu kana telepon ka dieu kana radio mara we teleponan oh pae ieu mah beak batu ka dieu kana radio amu nelponna tah ke beunang ke geura halo ya Kang Iding. Mohon. Nepahkeun Kang Iding, abdi Nenen. Nenen sumohon. Iya benar. Is, temulang kali nenen. Terus? Iya yang naroskeun ari pajengut-jengut sang dugul kumaha hartosna? Gawe. Geus nyaho pada dugul. Sini jengut-jeung nu dugul teh hartosna menta tulung kanu sarua tulunganeun kitu. Cing aing nginjem duit teh 100.000 mah sia bapak nyeting dugul nya aing kieu. Oh, ari ieu Kang Ibing hejo bulan? Hejo punuk. Hejo punuk eta mah paneungeul. Eta jelema dibabuk tuh punukna ku rancatan di ka hejo punuk. Oh, gitu Kang Ibing. Mun Kang Ibing. Mangga sami-sami. Taya anu kieu. Abdi mah caruluk Arab. Deuh, henteu tarima teh teuing eta tarima korma hartosna. Kitu. Dadampar di panggulingan alim kanu kirang surti kasur eta urang Sunda teh boga eta nya aduh urang mata eta tah aduh urang mah eta tah belut sisit sabadarat cenah kapirarai berang peuting orai tobat ari mah eta nepi ka kitu nya aing mah aduh pan kitu orai ponok buntang gantung kitu eusina teh nya orai ponok buntang gantung tukang roak dagang botol anu piartosna dagang makanya ya orai sekala keun mae ka mana we atuh urang teh keun bae lain naon saya mah atuh bahasa Sunda teh keun bae atuh urang saliwat ge atuh pernah ngadangu keun ada lain hartina aduh udah hese nya keun bae hese ge atuh ai pernah ngadangu mah urang teh tepoho deui ngaranna urang teh nu boga ngaran taman bacaan di Marewangi 4 geus lah ai geus ngadangu urang teh atuh nyaah meureun moal bogoh mun teu wanoh kitu moal nyaah tah urang teh upami teh amun teu geulis mah aduh pan urang teh kitu geuning nya anu teh pernah itu kok
Pan eta teh aya nu kituna. Aya sih, pan aya dikiekeun. Siga entog tapi gelis. Tuh. Mary. Nete, apaan entog teh tina meri. Aduh. Oh, meri atuh eta mah. Nya lain dosa bangsa ning entog nya. Neng, meri disampikeun sareng entog. Lain jenenganan apaan ieu mah ieu naon ngaranna teh? Wawangsalan teh kita di jiga tadi teh. Karakitan. Tah eta si Mary mah geus teu kudu make kitu geus. Mary tapi gelis geus kitu. Ambu, mana Ambu? Nelpon ka 030524. Halo. Halo. Salah lager ieu Ujang Nyai meuni teu inget Alhamdulillah, Ambu. Meuni kitu Ujang Haji. Ambu damang. Panggil saya sareng saeta. Sareng Yeti. Aduh, Neng Yeti damang. Kamu ge Mary atuh cenah nelpon Mary deui. Teu aya, Mary menuju ka mana? Elena, bet kitu atuh. Teu rame atuh Jang. Wah, mu cager. Teu di kaos kaki amu teh. Nya tadi kaos kaki we. Kaos kaki da sukaneut nyambunya. Nya da wega we atuh Haji kumaha. Duh, ampun aing mah. Nya teu karunya-runyaeun atuh. Nya atuh da teh kumaha atuh lain cik uring atuh geus amu teh atuh kamari teh ngaganti Yani Rahman. Kudu nama anjeun atuh ya. Ulah kitu cing, atuh ya sing malalikir, atuh da kuring teh geus kolot, eueuh puntanganeun geuning. Nah, maka jauh puntanganeun na amu atuh. Kan aya Kang Ibing, Bu. Da eta naon? Eka teh pan puntanganeun. Eueuh kabeh oge abong-abong kanini-nini. Secara kanu denok, kanu demplon, kanu ieu kanini-nini. Keun bae amu dan udah demplon yang keke jadi nini. Guliper mah. Guliper. Si guliper ka mana tah duka be. Guliper ka mana guliper? Nya tuh. Urang mah meuni eueuh pisan. Ambu. Ulah. Mending ka demo aya Surabi Pais. Aduh, raos pisan meureunnya. Beli nikmat. Pais ke naroskeun amu. Naroskeun aku tadi Pais. Mun tak kuping dah atuh teu boleh we. Mila. Naon eta teh, Bu? Nya kumaha we Yuni hayam kabiri, hayam da aya di kabiri pan kekerepekan. Siapa mah? Oh biati teh bener tak. Pan teh si Truna ga enak teh geus mimiti Yuni muning kabiri. Lah sapi burade atulah nuhun ai daramang maka alhamdulillah Bu. Nuhun. Salam ka Nyi Mer tah. Ka Neng Mer nu geulis. Sumuhun ai Mari teh ka mana tah? Geuning cek kamu ge geulis ka cek uing. Nya. Ka Diana tah ka mana Diana gitu lebetnya? Nya Diana Gunung Batu nya. Oh. Nya. Nya aduh. Aduh Neng ka dieu atuh ih longot ginung. Insyaallah Ambu kesana Kang Ibing. Mohon Neng Mary. Oh, salam baktos ka sadayana. Mohon mangga. Ti luhur sausap pramu, ti handap sausap dampar. Ti waas, Bu. Mohon maafnya nya kitu mangga. Assalamualaikum. Salam. Si amu sok piatokeun. Tah nu lain-lain si Biati mah engke sareng Neng Mary. Teu sok neangan ka bunga uing. Sik lagu naon kok? Nu uing tah. Nah, ada urang ya ada boga atuh lagu Tepang Mungaran kok. Tah iya, Eva tadi atau Tepang Mungaran? Ya udah ya belum? Udah tadi. Tepang Mungaran geus. Ayeuna urang lagu naon tuh? Kamu papa pucuk tah ujung ngadangukeun. Mun akang ngantok eltong eta nengan deui lah. Naonnya tuh kok euy? Dirang dorang during. Tak kok aya hariring nu kungsi nyaning kok. Tadi udah kan ya? Belum. Hariring nu kungsi nyanding. Ayeuna datang haluang deui. Hayu patarema kokod. Rek patarema leungeun. Ya, terus hariring nu kungsi nyanung. Tahun bulan 14 akhirat Yugerang Kuligan Yugerang Kuligan Yugerang Kuligan Tahun bulan 14 akhirat
ayeuna datang halang deui ayo patare matinu cacakeun mengkeun aya kasempetan ayeuna mangsa nu endah hayu urang suka bunga caang bulan opat belas ati bangga ayeuna mangsa nu endah hayu urang suka bunga caang bulan opat belas ati bangga anu fungsi rapiat kiwari urang ditepangkeun deui hari fungsi nyanding ayeuna datang halang deui ayo patare matinu cacapeun mengpeung aya kasempetan ada ngukeun lagu kieu dilahun ku nu geulis gigireun anjing edan dina kerah hileud bulu aduh nya jempol katinggang lisu geus sadunya tongong hapur leungit indah teh ka para mitra turap terima ka Pais atur nuhunnya Pais hiji-hijina pengusaha wah anu bager kasep ngora Surabina kena pisan sadunya Pais abdi kukurulingan ka bubur pahenya abdi tenggirung nyariat mangjum eta mah si Riyati ini nyebut-nyebut bibir bahe mah bubur bahe padahal cek anu sanes bahe teu pisan-pisan tamplok jadi Mary pada lambat ya sesah cenah kan ayeuna mah kieu itu dia orang ka Jujum yuk hayu orang ka Jujum ya kan ada abdi nyanak antos 2 juta wae mah keur sabubureun mah nah bingung teh aduh abdi Islami tetepak sareng Jujum teh sono Kang bulan eta namanya yang Mary teh nelpon sesah cenah lambat ka radio teh oh sugan teh teh nelpon ame teh pernah bieu deuk teuing abdi nyikeun di hampura ka sadayana jamin ngaranna Mary kabeh abdi mah heureuy ieu teh kabina-bina urang teh nya tapi naon deui atuh naon da hiburannya hirup mapan deudeuh jeung deukeut jeung duit jeung dahar jeung bobogohan jeung kabeh da teh cukup buka deudeuh hungkul cenah nya kasadayana nya permiosana teh sono sim kuring teh da sono na mataku ngan kumaha ada atuh kudu balik kitu atuh ka Pak Jujum ulah sambatkeun aya sanajan Pak Jujum lalaki langit tanang jagat di ontrog nuju di jagat ayeuna ira urang ontrog ge kitu tuman urang buktikeun nya sabenerna urang sanajan kieu ge kuat keneh dahar bubur Pak marangah ka sarana permiosana teh sono nya